Musa anu beres Kangjeng Nabi Musa terus Kangjeng Nabi Yusa ketika perang Kangjeng Nabi Yusa perang ku dahsyat-dahsyatna akhirna ka magriban hampir kira-kira bangsa 10 menit deui anta Kangjeng Nabi Yusa ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu lamun datang ka magriban berarti perang dieureunnan sedengkeun can selesai Gusti abdi diparentah ku Gusti perang diparentah ku Gusti jabata poe ge eta ge leumpang nang Gusti wayahna bae tahan sakedeung Gusti ditahan tah eta ditahan panon poe ku Gusti Allah perang terus menang geus beres menang sok geura leumpang deui ka ditu panon poe cak Kangjeng Nabi urang man zakatu syamsu illa liusa henteu katahan panon poe kecuali ku Kangjeng Nabi Yusa jadinya nama bisa nahan panon poe abdi dititah ku Gusti panon poe ge nang Gusti ngaleumpangkeun tahan habak atuh urang mun maca Quran dongengna Ashabul Aikah Kangjeng Nabi Syuaib eta adalah kitu mitoha Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Jadi zara kami toha Kangjeng Nabi Musa. Ke gunung mencil masjid dibuka lawangna langsung makom Kangjeng Nabi Syuaib. Kitulah ziarah kamari. Kangjeng Nabi Syuaib nunggus dibere wahyu bakal boga minantu lain sambarangan cek Gusti Allah teh hiji jelema nu gagahna luar biasa tandana engke nu bisa mukakeun batu bokakeun batu tutup sumur jadi baheula aya hiji sumur giliran antara mukminin jeung Yahudi sapoe mukmin sapoe Yahudi ditutup dah make batu tah cirina mun aya jelema bisa ngangkat batu ku sabelah eta minantu anjeun Syuaib ngimpina kos kitu wahyu bener bae begitu anakna dua Situ Rohila jeung Situ Sofuro tadinya ngangon barang endek minuman batuna ditutup lantaran lain bagianana jol Kangjeng Nabi Musa ditanya nek naroneng biasa laki sok nanya kan iya cek ada teh iya nek minuman embe anak saha ye abdi anak Syuaib oh apalin Kangjeng Nabi Musa tapi ulah deuleu ka kula cek Kangjeng Nabi Musa ya malieun dicokel doang kul saleungeun dong buat tuh sakitu gedena kira-kira segede kebo lah dikitukeun dong ku Kangjeng Nabi Musa bere cai minum guguran we balik abah aya naon neng aya jelema kasep jasa aju gagah jasa kumaha gagahanna batu gede tutup sumur ngan dikitukeun doang punyana jeneng gegeran tidak kadilos bener pak bener kita kadi gitu tuh kadi itu aya kene Kangjeng Nabi Musa di dinya aya naon neng kadi abah ditah kadi itu oh aya tuh ayo leumpang si awet heula nyana panderi lantaran petuduh jalan pak begitu pas di sawah pun subur di Yordan subur pertanian begitu nyana ti heula nyingka bitisna stop cak Kangjeng Nabi Musa stop neng panderi kula ti heula asal duduhkeun we ka mana emang kuna henteu teh kuna naon ayo lamun ente nyingkap atung geus cekna teh kaluhur Masya Allah agak Nabi Musa geus mungkin tuh datanglah ka ditu ka Kangjeng langsung datang ka ditu buburuh sagesa buburuh nah ieu dek dibere kitu hadiah dikawinkeun jeung anakna asal kitu nyana daek buburuh kuli ngangon salila 3 tahun akhirnya Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Musa buburuh
terakhir titah milih antara Sohilah jeung Sopuro nyana milih kasih ke Sopuro kawin lah beres kawin jaga Kangjeng Nabi Syuaib langsung berangkat nyana berangkat menuju Mesir tah eta di perjalanan di jalanan lewat kadinya ka mana ngaranna kitu ka Sinai ti nu pertama di perjalanan haus begitu haus memeh aya sinar eta haus begitu haus langsung nyintrek batu tek muncar cai nginum nyana di dinya tah uyun Musa nu pertama eta kami datang kadinya nginum segala luar biasa ya etalah perjalanan ziarah kamari langsung ke laut mati teh jadi ngambang naon eta urut Kangjeng Nabi lut sazum teh lamun dina Al-Qur'an tafsir dibalikeun teh tah jadi kamari datang ka dinya marahan di biasa kan kula teh kula mah di luhur bae luhur ka handap kitu turun aya 10 meter mah leuwih meureun ka laut mah turun kula mah di luhur menang 10 menit jol urang bule aya 2 bus bameureunnan darata haju bubuka nya dulu ber ka handap rombongan ti dieu keur mandi jol bule teu make kutang teu make calana atuh ambay-ambayan di dinya kita sajem jadi tilujeng jadi eta zara campur-campur tungtung Temareres suga dikolan igerokeun kitu kadenge woi ieu waktu geus teu kadenge ku sebabnya keur emprak-emprakan jeung kuntul putih ya Allah ya Rabbi aduh sekolah jadi kos hiji pagawean ieu tapi kebal supir geus kikian we supir teh jeung gaida orang Yordan teh cek jam cenah sajam ieu geus 2 jam cek 2 jam digerokeun bangun teu gadenge keneh wae 3 jam tungtung barang ditanya iya angel amat atuh teu gadenge sakiana emang kunaon atuh eta ya hiji ya Allah ya Rabbi hareng kos kitu teh laut mati teh cuman dina tafsir dijelaskeun eta krikilna uyahna obat tina segala penyakit obat tina segala penyakit geus ditajriban mentak baheula mah kungsi ditutup ku pemerintah teu meunang mawa uyahna mawa krikilna kabelah dieuna mah dibebaskeun deui alhamdulillah geus ditajribah mun nyeri huntu langsung cayan kekemukeun teu tereh sadeu beneran lain ngalaga nu nyeri cangkeng usap-usap gitu tah cai panas usap-usap cager mun teu cager peupehan gitu kadija Zara terus zarah deui kawana ka Petra teh dina Al-Qur'an wal fajri wa layalin ashr asy-syaf'i wal watr wal laili idza yasha hal fi dzalika qasamul lidzi hijr terus kadituna wa samudal ladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autadil ladzina taghaw fil bilad eta kaum Samud jadi Kangjeng Nabi Saleh baheula lahir di Yordan ka Petra jadi kaum Kangjeng Nabi kaum Samud mah Samud alladzina jabu sakhra bil wad anu bisa nekprekan batu di jeung imah kadinya Petra disebut ka peninggalan kaum Samud ya kemudian jadi berarti Kangjeng Nabi di Yordan terus ziarah deui ka mana ka Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam Kangjeng Nabi Musa setelah Kangjeng Nabi Musa wafat dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Yusa alaihissalam Kangjeng Nabi Yusa teh anu ngabarengan Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa yang kapangijeng Kangjeng Nabi Khadir alaihis salam
fata teh budak ngora anu bangabarengan Kangjeng Nabi Musa di sisi laut tuh ku Gusti Allah mun maneh hayang nyaho jelema pangpinterna mah lain maneh ke tah ka sisi laut di mana aya jelema engke di laut leumpang eta jelemana cirina di mana-mana maneh mau lauk asal lauk ngolosot eta langsung eta Yusa ke dina Ashabul Kahfi dina surat Kahfi bakal didongengkeun nya kitu Kangjeng Nabi Yusa anu beres Kangjeng Nabi Musa terus Kangjeng Nabi Yusa ketika perang Kangjeng Nabi Yusa perang ku dahsyat-dahsyatna akhirna ka magriban hampir kira-kira bangsa 10 menit deui anta Kangjeng Nabi Yusa ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu lamun datang ka magriban berarti perang dieureunnan sedengkeun can selesai Gusti abdi diparentah ku Gusti perang diparentah ku Gusti jabata poe ge eta ge leumpang nang Gusti wayahna bae tahan sakedeung Gusti ditahan tah eta ditahan panon poe ku Gusti Allah perang terus menang geus beres menang sok geura leumpang deui ka ditu panon poe cak Kangjeng Nabi urang man zakatu syamsu illa liusa henteu katahan panon poe kecuali ku Kangjeng Nabi Yusa jadinya nama bisa nahan panon poe abdi dititah ku Gusti panon poe ge nang Gusti ngaleumpangkeun tahan habak atuh kira-kira Masya Allah karim dongeng da kadazarah lah kadinya. Terus terakhir zarah kakak Abu Ubaidah ialah minal asyaratil mubasysyirina bil jannah tina salah sahiji 10 anu haram ka neraka nu dibubungah ku surga adalah Abu Ubaidah mah jelema anu cak Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Masya Allah cak Kangjeng Nabi likulli ummatin aminun tiap umat aya jelema anu terpercaya wa aminu hadhil ummah jelema anu terpercaya di umat kaula Abu Ubaidah mendak ketika aya jelema minta fatwa ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah aya naon abdi teh tebih ka Gusti Rasul haju Ima ndek menta bae utusan ti Gusti pangabereskeun soal waris di lembur abdi saha anu dipercaya ku Gusti maka tolong utus ka ditu mah tungguan salat zuhur Kangjeng Nabi babarengan jeung sahabat ta salat zuhur culak-cileuk Kangjeng Nabi cek si dina Umar hayang teuing kaula nu kapilih kula geus luluhuran we hulu kieu abeh kadeuleu Kangjeng Nabi abeh kadeuleu dileret deui janten digerokeun cek sidina Umar pak aya Abu Ubaidah ditung Abu Ubaidah tah ka dieu tuh maneh dipercaya jangan ngabagi soal waris tuh tah jeung si ieu go ka ditu mentek kapercayaan nu pertama di dinya balik ti ditu sidina Umar langsung nangkep ka Abu Ubaidah aya naon cak Abu Ubaidah maneh ieu jelema lain lalagaan kapercaya ku Kangjeng Rasul sugan teh kula nu diutus cek sidina Umar teh kula geus gigieuan bae tapi teh diutus tah jadi sono nya teh ku diutus ku Kangjeng Nabi teh lain asun sono hebat jasa maneh eta lah kepercayaan nu pertama kepercayaan nu kadua manehanana dititah nyekelan amanah ti Kangjeng Nabi teu pernah diopen-open katilu dititah nyekelan bendera kaopat loba-loba deui lah nu mantak likulli ummatin aminun wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah perangnya bareng jeung saya jeung Abdurrahman bin Auf ka Syria begitu perang langsung pulang sarua bareng tah ka Yordan dakwah maksudna ngon jauh Abu Ubaidah mah tidinya 200 kilo keneh jalan gunung satapak sieun 3 kali lipat puncak luhurna kami naik mobil bus neuleuh ka handap sakumaha ti udara ka handap di kapal neule di kapal kahandap teh kos gitu ieu ge kitu kan nu ngaromong besi ngaguling nu ngomong nu seuri naon sekarang ieu biasa ngaguling teh moal ieu ngaguling teh moal salamet oge
datanglah ke handap protes kabeh ka supir aya jalan lain embung jalan dinya deui cak supir atuh moal jalan dinya ieu emang kunaon tadi ge salah ieu kami sial orang salah jalan tanyakeun ge kakabean salah jalan orang teh mah atuh kami diajak kapruk-kaprukan ditonton ku budak leutik segala orang lembur nanaonan ka dieu cek teh ieu mah tilok ka jalanan ku beus cak urang dinya mun ngomong urang nama ieu jalan ka dieu mah bener buntu ka ditu nah ngan nya teu ngomong bae parkir barang kami nanya ulah jalan dinya moal cek na aing ge moal deui cek parengan nyasab Haji Pudoli teu mandi masalah nama eta jeung Haji Pendi blon lah jadi nyasab jadi di situ ga ya nyasab segala gila lakon pohara ieu mah ya nyasaban segala ka gunung-gunung barang balik mah tuh jalan biasa tuh henteu masyaallah eta mah hakikat nama titahnya hobe ku Gusti Allah tah deuleu ku sia negara Yordan anu sakitu suburna satungtung deuleu ngeplak hejo masyaallah kol pohara wortel kangkung sagala naon kitu ngaranna teh anu rada bau teh naon ngaranna kucai percis kos diraok hidang mah gitu wah ngan teu kadeuleu tungtung bae eta mah di modalan da mah make beusi sagala make beusi di modalan lain lalagaan dan mantak inget ka Kangjeng Nabi Khidir teh kadaharanana saladri ngan saladrina nu lain di tanah milik manusia saladri nu jajadian tanah nu eueuh nu boga datang ka kuari Kangjeng Nabi Khidir resepna ngadaharna eta saladri subur jasa orang dia tiris kubur masyaallah sisieun makom Kangjeng Nabi Musa aya sumur teu kanyahoan iraha ayana wallahu alam sabaraha ratus tahun wallahu alam sabaraha ribu tahun ngan kanyahoan ku di ditu nama ratus-ratus tahun ngan geus kanyahoan teh berarti kan belah di ditu nama iraha mungkin saumur jeung Kangjeng Nabi Musa mukjizatna boa eta lah aya caina tiis herang ambalayah pohara jasa ngarinum di dinya wudu dan lain sebagainya bahkan salat gitulah keayaan di Yordan berangkatlah ke Mesir langsung naik mobil jadi naik mobil 2 peting tapi bunga baik bunga teu bunga ge teh emang kos kitu kaayaanna da kumaha teu bisa protes atuh naik mobil langsung horenganan eta teh urang ka Aqaba kemudian atuh ka Suez anu geus terkenal dina majalah kulantaran urang waktu teh nyaho lebah di mana horeng eta kalempangan kanon kitu ngaranna kasoran datanglah ngalewati ketih nu aya dina Al-Qur'an waditi urut Kangjeng Nabi Musa dipegat ku Jababirah teh di dinya eta lewat ka dinya terus ka Gunung Sinai horeng Gunung Sinai teh watini wa turisina wa hadzal baladin amin horeng eta mah Yordan, Palestina, Mesir, Gunung Tursina mah panjang 3 negara. Bukit anu ditaekan ku Kangjeng Nabi Musa na aya lantaran peuting teu bisa eureun sebab masih keneh loba kabahayaan begal-begal cek pemanduna. Maka hanya dituduhkeun doang lewatlah terus gitu datanglah ke perbatasan dia naik kapal feri segala naik kapal feri nyebrang datanglah ke pelabuhan Mesir naik mobil deui langsung ke hotel tidinya isuk nazarah ka Imam Syafi'i Masya Allah asa ngimpi bisa zarah ka Imam Syafi'i tidinya langsung zarah ka kitu Zakaria Al-Ansor murid Imam Syafi'i Imam Zakaria Al-Ansor nu ku urang dibaca kitab da ieu karangan Imam Zakaria Al-Ansor tah kamari zarah ka ditu nyana anu hayang wasiat mun kula maot hayang dihijikeun jeung guru kula dikubur jeung Imam Syafi'i
akhirnya ngimpi ka pangijeng Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i mun maneh hayang ngahijeng kula tah dituduhkeun ku Imam Syafi'i deket jadi kuburan. Tidinya zarah deui kepada Syekh Athaillah nu ngaran Hikam. Panjang mun urang nyaritakeun Syekh Athaillah mah sebab Syekh Athaillah mah urang Iskandar. Skandaria Mesir tidinya teh kira-kira 2 jam. Itu boga guru ngaranna Syekh Mursi. Anu jana geus pinter ngaji, sanggeus pinter cek Syekh Athaillah can ngeunaheun salat. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah nyaritakeun salat teh ngeunaheun. Ieu ilmu tauhid geus aya, ilmu alat geus aya, ilmu fikih geus aya di diri kula, tapi can ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah. Berarti ilmu naon ieu kos kieu cakeun. Tauhid geus diaji, fikih geus diaji, alat geus diaji, tapi salat mah hoi ingetna ka mobil bae. Ingetna ka jabatan bae, sagala rupa tah inget cakap ilmu itu bisa dipercaya kostum iya dah beres ilmu cek satu baheula memeh boga guru batin ayalah didinya Syekh Mursi teh dialuti ku manusia kabeh timimiti budak datang ka kolot manut kabeh nyana bendu bisa naon sih teh si kiai jelema daratan kadinya ngararaji zalalikir dah teu pararuguh bisa naon sih Syekh Mursina geus ngomong kula bakal boga murid kula bakal jadi wali geus ngomong gitu ke moal kebal deui bakal datang jelema murid kula nu bakal jadi wali sedangkan di dieuna anti nya maka kos kitu tah Syekh Ato mah nanaonan teh Syekh Mursi kikituanan di aya nu ngarasehatan. Coba maneh hayang ngeunaheun salat bisa ibadah khusyuk coba datang ka naonan sombong mah jelema didaratangan ku jelema loba kos kitu henteu datang bae heula ka ditu coba ge coba aing cobalah cenah datang ka ditu coba jelema ukur ribuan gitu milu nya ngaji didengekeun gunanya jatiis bener sakena ieu ngaji ngeunaheun ieu aing mal balik cek kena dek bebeja datang sasalaman cek Syekh Mursi atau padahal encan kenalan kan geus nyaho sia ka aing ulah sok kikituanan ulah suuzon ulah teu percaya moal ngeunaheun salat sia lamun sia teu ngaguru ka aing cih panyahoeun cek kena bener berarti ya guru lain lalaga guys kula geus moal balik dek ka guru pokona mah langsung ngasantren di dinya sapoe 2 poe sabulan 2 bulan geus langsung ngeunaheun salat cek nyana eueuh deui guru iwal ti hiji-hijina guru kula guru batin ieulah Syekh Mursi entak di dinya lah nyana perjalanan hirup jana jeung penemuan jadilah Hikam ieu Hikam teh ya karangan syair panjang ke dongeng nama tak ieu kula kamari ziarah ka Syekh Athaillah terus ka Salahuddin Al-Ayyubi Salahuddin Al-Ayyubi nu pernah ngayakeun muludan pertama 1000 onta eta lah ziarah ka dinya Salahuddin Al-Ayyubi itu bentenganana kemudian anakna aya di dinya makomna dinya ziarah itulah seputar ziarah kamari alhamdulillah ka para sahabat para ulama-ulama salafus sholihin para aulia-aulia Allah terakhir ziarah ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 poe di Madinah langsung ka Mekah 4 poe langsung balik ka dieu sehat teu aya naon suaba sakali 130 sehat kabeh barang datang ke Indonesia batuk kabeh green hees teu eureun-eureun aya saya mah datang ge nang euy itu aya tamu dengan layar teu kuat cak eleh salah dahar nu tadi nama kudu roti heula ulah wakasang di dieu langsung sangu jeung pepetek ya gering atuh boro-boro nu tas di mana nu di imah bage gering nya ge dahar kos kitu
itu daging hayam roti dan lain sebagainya datang ka imah eta pepetek yang pedas yang ngamuk batu kata gakuari encan normal sebenarnya masih langleng kere. Alhamdulillahirabbil alamin salamet kalayan kisah kitu singkat nabe alhamdulillah nu diimpi-impikeun hayang kapanggih jeung Imam Syafi'i laksana tinggal engke hayang ka Yaman ka ditu Turki besi aya dek milu geura siap-siap ku hari nyeng celengan geus aya 50 juta pake kawin heula ka Yaman mah tetep teu milu. Masya Allah. Nah, makan di Mesir mah ka piramid segala ka ditu kan non gara-gara Firaun ka Bengawan Nil Masya Allah. Nah, ka Kairo Al Azhar kadinya ka Sayyidina Husain sanajan sirah-sirahna nu dimakamkeun tetep di lantaran maulidan ribuan jelema kukulah henteu meunang paberencai titah naik mobil bae sebab beusi leungit hiji bae pan cilaka sebab dek maulidan dirinya teh di Sayyidina Husain Masya Allah rame na pohara baliklah alhamdulillah nah salamet kurang bisa ngaji deui bahkan lamun jadi minggu hareup bakal aya tamu keturunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hayang hadir di pengajian urang tadi nandek minggu ieu cuman waktu nak ke minggu hareup mun jadi nyana bakal datang ka dieu hadir di tengah-tengah urang incu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wah ieu rugi pokona mah mun minggu hareup ngabesan rugi. Insyaallah kumaha kersani gusingannya nangis janji hayang hadir di majelis ieu ya Allah ya Rabbi kama adapun jadi jeung henteu nama kumaha Gusti ngersakeun nganyanana geus aya di Indonesia ku hari tinggal waktuna hungkul janji minggu hari mudah-mudahan urang kabehan dibere panjang umur dibere sehat anjeunna ge kitu keneh ke bisa hadir di tengah-tengah urang nyana hayang ningali pengajian di dia di Cilongok jadi engke teu kudu kukumaha ke ditanggap bae pasti bahasa Arab mentak saminggu ieu ente kabeh kudu kursus bahasa Arab sehingga hareup bakal ceramahnya make bahasa Arab Masya Allah ya naam bae menyerah olah naam jeung eueuh Allah karim ieu mah pengajian urang meneruskeun urusan diat wa malaya tagadaru yupradu bihukumatin bilasoh ari tatunuh teh dipastikeun kos tatu damiah tatunu sakadar keluar getih doang teh eta mah teh aya kapastian yufradu pencilkeun dihukumatin kalawan hukumanana toroganana fil asohi sakadar sabaraha sih karugianana urusan tatu kos kitu mun ka dokter sabaraha duit jadi teu aya kepastian inasirrokibi kimatuhu ajib dina urusan jinayat terhadap awak kaula ya nabi betama kimatuhu regala sabaraha duit eueuh mah urusan di urang mah urusan roki amak eueuh igoiriha dina lain awak roki eta mah wajib mana kosomin kimatin gitu-gitu non gara-gara tatuan umurangan tina rega sabaraha duit eta teh ku aya tatu kurang bayar sakitu andai kata leungeunna doang di tatuanna ieu mun dedeg pangadegna utuh bisa 10 juta lantaran abid mah kos hewan bisa dijual belikeun
geus lamun jual beli kumaha mulus lintuh jeung teu mulus teu lintuhna gagah jeung teu gagahna percis ongkos sapi bae madak lamun ieu cacat dina leungeunna berarti aya kekurangan harga kurang eta lah nu kudu dibayar ilam ya taqaddar fil huri lamun henteu aya kepastian dina jelema merdeka modern damiah tadi wa ilam ya taqaddar mun ande kata aya kepastian atuh panisbatuhu min qimatihi ngabangsakeunana tatu teh tina hargana Pikolin mana koso dina ucapan dina koso wiji mana koso tatu kurangna sabaraha eta lah nu kudu dibayar walau kutia zakaru lamun dipotong zakarna wa unsayahu jeung poler dua papil azhar kimatani cekaul azhar wa dua harga nya harga zakarna nya harga pelerna nyaritakeun peler kos embe aya ge peler embe ya atuh naon atuh kanjut kaju tuh jahat emang kadangnya aduh Masya Allah aya zakarna dipotong berikut jeung kanjutna nurutkeun cekaul azhar dua harga zakar sabaraha harga peler sabaraha aduh ampun di zaman DI mah loba panjelema dipotong pelerna, nu dipotong zakarna, nu dipotong susuna. Eta ke zaman DI Kartosuwiryo mentek di Garut mah loba. Gitu lempang di jalan aya susu di sisi teh susu parawan di ome ku budak. Di susu saha gitu. Aya nu belah ditu ke aya kontol zakat. Kapoan ngomong aing baruh. Ampun. Segitulah zaman dai mah. Masya Allah. Sadi mana kasih cekaul kadua bah nu kurang sabaraha. Paila me angkos balas saya mun teu kurang atuh wajib naon. Ya Allah ya tapi mah keur carita abid. Babu mujibatid duat wallahu a'lam.